urang urin ka mana atuh pagawean teh diuk wae Nya, ai si Kia ka mananya? heeh ti isu ge teu manggihan lah ke si Kia mah bakal ka dia ieu heeh nya Tuh Kia datang. Hai gadis-gadis yang cantik yang manis, lagi pada ngapain? Biasa lagi nongkrong di warung. Aku boleh duduk gak? boleh tapi di atas Atas mana? atas pohon sekolah tuh naik-naik Bae we. nah bae we Dah biar pelajarannya gampang-gampang. Lucu ya. Hei barudak anu garulis anu maranis boga cita-cita teu? Boga tuh. Sok ulah naon cita-citana? Jadi polwan. Inka jadi naon? Aku mah di rumah aja deh jagero. Hai, teman boga kolot atuh. Sok siapa jadi naon? Ama jadi guru. Oh, ai teh meme jadi naon? di pramugari Sok ulan praktekeun ai cita-cita jadi polwan teh. Ya siap. Sok ulan anggap arong teh pasukan. Mas gerak. Terjadi lah itu menjadi polwanan. Nah, jadi polwan teh letoy kitu. Nah, eta entah. Terjadi ketang eta mah gegero. Nah, sapaeun we? Siapa cita-cita jadi naon? Jadi guru. Sok nangtung. Praktekeun. Sok anggap we ieu mah jadi murid-murid bu guru. Ya, siap. Murid-murid. Ya Bu Guru. Kita berhitung ya. Ya Bu Guru. Sekarang 25 tambah 25. 50. Salah. 52. 50. Salah. 52. 50. Diuk terjadi mau jadi guru teh. nya 50 Sok saheun ayeuna abi. Sok ai cita-cita jadi naon? pramugari Sok sing bener praktekeunana sok nangtung terakhir. siap Anggap arwah teh jadi penumpang. siap kepada penumpang harap tidak melihat ke jendela biar tidak liar Ngomong teh dicampur-campur ke seorang wae. Diuk ieu mah terjadi jadi pramugari teh. Ieu mah eueuh baraleg. sok atuh kiaeun cita-citana jadi naon Aya atuh jadi kondektur. sok praktekeun Oke, siap. Tasik. lagukeun atuh biar asik Oke, siap. Tasik. Garut. Ciamis. Tasik, Garut, Ciamis. Aduh, aku cariin anak aku ada di sini. Tuh di rumah ada gerohan. Ayo balik.